teh aing bet batur. Terus aing dianggap naon dul? Musuh. Lain gitu bet. Maksudna aing bete si colai asa hampai rupa aing. Tipu sia mah dul. Aing teh dianggap ku sia. Kecewa aing ah. Kecewa kenaan sih ya? Lebay mah bet. Ulah-ulin jeung aing dah. Aing teh bisa move on mah. Gaya sabet ngomong nak move on teh nah. Siapa bodoh dul. Dasar kampungan. Maklum atuh sama aing teh nyaho bet. Sama marahan wae. Makana ulah ngaduakeun aing dul. Ngaduakeun kumardi, aing teh ngarti bet. Kan sia tadi ngebahas si colai. Kan aing cembukur. Asa teu dianggap aing. Lain cembukur, cemburu meureun bet. Sia mah heuras. Maklum atuh, aing geus 2 minggu tarang ulin di si colai. Kesepian aing. Emang ka mana di dul si colai? Gawe bet, manehna ngejar karir. Edas. Emang gawe di mana dul si colai? Manehna gawe di Brunei. Dagang cilung. Tipu amat dul. Dagang cilung mah di lemur weh atuh. Ora sama bet di Brunei ya, duitna gede. Daripada di lemur, mal beunghar atuh. Duitan di lemur mah. Oh, jadi gitu alasanna. Aduh, ieu si Cinta. Ngirim surat deui wae. Tinggal kamari ge can dibales ku ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar AA? Neng rasa AA lagi stres ya? Soalnya udah ketahuan surat kemarin aja nggak dibalas sama AA. Maaf ya, Neng udah bikin pusing AA. Tapi Neng juga nggak bermaksud buat pikiran AA tambah pusing. Neng cuma ngeluarin unek-unek. Soalnya nggak enak banget kalau dipendam sendiri. Neng cuma pengen AA lebih mentingin hubungan kita buat kedepannya. Neng gak mau kalau hubungan kita yang sudah berjalan selama ini harus kandas. Neng pengen hubungan kita ada akhir cerita yang bahagia. Jangan digantung kayak gini. Intinya Neng mau AA lebih serius lagi dalam hubungan ini. Tolong ngertiin posisi Neng. Semakin lama hubungan kita, semakin banyak omongan tetangga yang menusuk. Neng harap AA ngerti apa yang Neng maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jadi wae nya. Bisa-bisa otak aing rusak tuh. Aduh, aingnya. Mun kieu wae aing bisa-bisa muriang disko mawak aingnya. Kenan Krom. Asik euy, aya bos keuyeub ye. Teu bisa wae Krom. Teu nya cing wae dasar mah desu. Naon sadilai? Datang-datang langsung ngutuk wae. Aing keur merenung ye. Dasar kampungan semua. Lah kesuntas Krom. Itu wae. Untungna merenung mah Krom. Aisyah mah balik gawe teh. Lain mah merek kopi, kalah merek hinaan ripuh sia mah. Ampura Krom, aing berjanda. Sok sepundungan sia mah. Mangkana pemboga bahasa jaga aing keparusing sia mulai. Atuh aing ngadengeuna pusing wae. Kali-kali atuh bahagia. Merenung kunaon jadi. Teu nyaho aing ge sia mulai. Dititah merenung wae aing ku skenario-na heuras. Sia mah ripuh Krom. Malah nyalakeun ke penulis cerita. Pan kumaha banget Krom. Atuh kenyataan lai peran anya kieu wae jadi runtah. Geus lawa dibahas. Atuh ka penonton. Nganage cerita tarimakeun Krom. Semua udah diatur. Atuh pan aing ge narimakeun sia mulai. Buktina buk aing ge can dicukur-cukur. Ah, sia mah sok ngacapol ngomongna. Jadi lieur aing ngadengeun ge. Nah, eta sia nu ngadengekeun ge geus lieur. Komedi aya nu ngarasakeunna. Ah, mana ge urang pemain kudu nurut ke penulis. Sia mah seuri DG. Pan aing ge nurut meureun sia mah. Tiap episode DG aing galau wae. Sabar Krom. Karena ge film da asina mah teu meureun. Heuras yang mulai. Eta alasanna bet. Ngarti itu sia.
Oh, aing ngerti. Bete yuk, ulin yuk. Ulin ke mana, Bet? Aing ke mager. Agar nan sedih. Pugu kerdi yuk. Mager kebon. Nora mah. Mas gerak maksudnya. Nah, mun kieu mah jelas. Tadi mah tuh jelas. Dasar kudet sama Bet. Hayu atuh dol. Aing bare teh yuk ti dieu. Ayo, sama maksa wae. Aing jadi karunya krom kasih ya. Atuh aing karunya mah beli kopi lai. Oh iya, mali asana aing boga receh. Sesana beli bu bangus. Kira-kira we sia mah lai. Duit 2.000. Mah ge moal heuras ya mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, datang dua irun tah. Lah gitu atuh bos, sombong amat. Pan emang geus meronta dol, saruan tah di cokrom. Naon sih jadi ka aing we? Ulah sok ngahina, mentang-mentang jadi bos keuyeuk. Nyori sasya dulu aing bos keuyeuk. Eta sadol. Iya Robert lai, pemain anyar. Mangkana sia ulah di Brazil wae. Jadi teu wau we ka budak salemur. Geus dah. Urang di ditu we ngobrolna. Di marek magrib tuh poek. Yuk. Ayo. Ayo. Geus dah. Anu tadi mau ulah dibahas. Kenalkeun ya. Robert. Kalau namang Tio. Oh, jadi mana? Oh, namang Tio. Heeh lai, emang tuh wau. Ribu sama lai, mun teu wau kana tetangga. Dan gitu dak, aing karek nempok. Nyolong-nyolong acan nih budak. Atuh teu kudu disebutkeun lai. Leho mah. Gas, teu kudu dibahas. Jadi mau beli kopi. Coba liken krom. Era aing mah meulikeun age duit 2.000 mah. Nyerahkeun amat balik gawe, duitna 2.000. Hina amat hirup teh. Cenah bos keuyeuk. Maklum tuh dak, GWG rehe. Nyosorangan PSBB perpanjang. PSBB teh naon bilai? Aing teu ngarti. Sarua aing ge dul. Dasar kampungan sebenarnya. Aku sia mau ngomong teh, teu kaharti ku jelema. Aya PSBB naon ieu artina? PSBB teh pembatasan skala besar-besaran. Terus hubunganna naon lai? Oh, teu nyambungnya dong. Justru eta dak aing teu dagang ge, gara-gara eta pusing aing. Balik ge teu mah duit. Aisyah mah ngomongnya ke barat ke timur, ujung-ujungnya teu boga duit. Gaya sih mah, lai. Bos Siti wae. Ngan sedih dul. Ngomong aing. Sorry bet, aing emosi. Nggak sayudak, tinggal aja mah kos kieu mah. Gede gaya doang. Ayo krom, percuma duitan. Ah, aing menunturkeun we anak bawang ieu. Dak sama teu solider. Bangsa aing awe doang matre, foreng babaturan ge matre. Nges bodo amat. Udah kah? Hayu Krom, aing ngilu. Dadah, bos kere. Untung aing bisa alasan, mun teu bisa alasan. Bisa dipunci. Tuh. Lu mah bet. Kan sia tadi ngabahas si colai, apa aing cebukuy?